Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Wasta Pun Dewi Kurniasih, guru bahasa Sunda SMP Negeri 40 Bandung. Di dieu ibu rek nepikeun contoh drama monolog Sunda. Tah engke ku hideung dijieun sababaraha naskahna engke aya dina tugas di Google Classroom. Ieu salah sahiji contohna drama monolog Sunda. Beki lila, beki karasa, kesel, unggal poe hareupeun laptop, pariksaan tugas budak. Bari aya sababaraha budak nu angger hare teu ngagawean tugas PJJ-na. Sakitu geus diingetan, diancam, dinilai goreng, angger we teu nyelesea kana tugas nu dibikeun. Ieu teh jiganana efek tina kesel oge barudak geus hayang buru-buru ka sakola diajar di kelas. Gusti nu agung, kumaha atuh ieu wabah corona teh teu ayana. Kuring geus sono ka barudak, hoyong gogonjakan, heureuy bari ngajar di kelas, sono oge ka babaturan, sono abring-abringan, barudak teh sarua sigana sono ka babaturan. Gusti, mugi-mugi wabah corona ieu enggal teu aya, supados sim kuring sadayana biasa deui amprok jonghok di sakola, biasa deui maparin ilmu di kelas. Da geuning maparin ilmu liwatan media mah seueur kendalana. Gusti, mugi-mugi enggal-enggal ieu teh teu aya supados hirup normal deui sabihara-bihari sapertos sateuacan aya corona. Gusti, amin ya rabbal alamin.